Pas tabuh 12 wengi aya angin ka kaki gitu. Oh, teteh teh ngaraos eta Mohon aya angin. ngaraoskeun. Nah, teras ieu tiis ti dampal kaki teh nya tiis kaluhur ka dieu tiis. Tatos tiis sadayana abi teh jol calik, jol kieu abi teh tah kikituan. Calaka, carita lalakot kahirupan. Sampurasun pamiarsa sadaya. Pamiarsa tepang diserang simkuring dina acara Calakan carita lalakon kahirupan. Hirup manusia aya lalakonna. Kukituna urang di dieu tiasa ngadangukeun salah sawios seorang Rini Rose anu ngagaduhan pangalaman nu kapungkur rumah teu tiasa diganggu ku kawasa jurig. Ayeuna mah diserang ku kawasa jurig. Tah, nah seorang Rini Rose tiasa lepas teu tina serangan guna-guna. Teh, Damang. Sampai Aduh, hatur nuhun teh. Jadi salian teteh upami pangalaman kapungkur mah teteh dilebetkeun di hiji tempat teu tiasa diganggu ku kawasa jurig. mohon. Tapi pengalaman ayeuna gaduh pengalaman teteh diserang ku guna-guna. Mohon leres. Tah, kumaha caritana sih teh? Tiasa sapertos kitu. Wah, sareng naha teteh tiasa lepas tah tina serangan guna-guna eta. Awalna kenal teh bede aya Hiji proyek gitu atau padamelan? aya hiji proyek berarti nya Nya. atau padamelan naon. Nah, teras abi teh awal-awal memang biasa kan Mohon. ngaluarkeun artos Kangge proyek eta teh. mohon. Teras lami gitu kan, lami. Nah, di tengah jalan asa capek gitu. Nah, teh janten maksudna kitu. Ai artos kan tos kaluarnya ai janten teu acan kan. Abi teh kabumina. Kumaha cek abi teh pami ku abi stop moal ngaluarkeun deui biaya. Artosna dina waktu sarita kumargi proyek eta teh jantan-jantan wae. Mohon Teteh nyana kaputusan atos we eureun. atos we. Liren gitu nya. Mohon abi mah bade liren, bade stop Mohon. gitu kan. Soalna ieu teh jantan-jantan wae tos lami ieu teh unggal ieu teh ngaluarkeun artos kan gitu. Lami gitu kan. We abi mah bade stop we. Tah anjeunna teh rada ambeknya. Teteh teu nyuhunkeun nguihkeun uang artos anu tos Henteu, alon henteu nya. henteu. Jadi tos ieu we Atos we lah ngalepaskeun. los gitu kan. Terus ayo anjeunna teh sempet ngadat gitu. Ngadat. Mana euy cenah. Rokok anu aing cenah pamulikeun ka warung gitu nya. Kamurang kalina. Nah, cek aku teh jol adat-adatan. Ih cenah kan eta mah cenah rada bisa cenah saur rencangan abi nu. Ieu teh Allah. Tos abi teh oh gitu daripada diomongin kan aku teh uih we nya atos cek abi teh kitu. Pamit teh janten cek abi teh nya lamun teh janten-janten gitu. Abi mundur sakitu we gitu. Kecuali bade dijantenkeun hayu gitu kan. Abi teras gitu. Uih we ka bumi. Tos pas gitu masih biasa bobo we abi teh. Pas tabuh 12 wengi aya angin ka kaki gitu. Kumaha sih angin gitu tah. Tapi Nya pas lebat gitu. sakitu tah sakipas. Salewat. Heeh. Anginna teh henteu ieu kan eta we hungkul kaki hungkul gitu. Oh, teteh teh ngaraos. Mohon Eta aya ngaraoskeun. angin. Sanos tos bobo. Atos. Oh. Nah, aya angin gitu. Hus. Nah, cek aku teh. Nah, teras ieu tiis ti dampal kaki teh nya tiis kaluhur ka dieu tiis. Tatos tiis sadayana abi teh jol calik,
Jol kieu abi teh tah kituan. Sapertos Anu lebetan abi nya berarti gitu. tapi abi eta di lebetan abi tapi abi aya titik sadar abi aya henteu 100% abi tapi anjeunna tos lebet soalna abi kieu kan kieu tapi teteh mah masih emut soca teh bobolototan kumahanya kieu we di payun teh kan aya kaca nah sapertos maung gitu nya. Aduh terus saya ngagerem gitu kan itu kaku teh gitu si itu mulut teh kaku. Tah terus abi tetap berdoanya dalam nama Tuhan Yesus aku usir cek abi teh roh yang masuk ke diri aku gitu kan. Dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darahmu yang kudus, aku perintahkan keluar pergi, aku usir gitu dalam nama Tuhan Yesus, balik deui ke asal maneh dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya aku berdoa we nya saketar kebok tapi tetap dalam nama Tuhan Yesus. Terus aku teh agak ieu tah terus gitu abi saacan ieu teh nelpon heula rerencangan nuju panangan mohon kieu emut bade nelpon emut pisan tapi abi dikendalikeun tos kieu we abina kaku gitu kan. Ku abi dicanak handphone hese. Nyendak handphone oge kumaha gitu. Tapi kacanaknya kacandaku abi. Terus ku abi dipencet-pencet gitu tah. Si tangan teh. Jadi salira teteh mah teu tiasa ngagerakeun maksudnya teu tiasa kaku we kitu tah. Kitu. Ieu teh buburingasan ka ditu ka dieu bolotot sabolototna mata oge. Nya abi teh nelpon ka anu siang ieu nya ngajejap-jejap abi. Pami abi 10 menit abi teh teu aya nelpon deui. Tapi abi teu kieu nyariosna terbata-bata. Pami tulungan hese. Oh, bade nyarios. Nya tulungannya ieu abi hese ieu mah lancarna tulungan abi pami 10 menit deui abi teu aya kabar teu nelpon gitu ka dieu ieu abi kan gaduh murang kalinya beli aya naon gitu pami abi aya naon kan tah teras simpen HP teh nya ngadoa deui terus husu dalam nama Tuhan Yesus diusir we sok sing balik di dasana ge maneh mah di ditu sok balik dalam nama Tuhan Yesus keluar gitu kan. Ya abi teh emut we ka ayat eta naonnya ayatna teh ayat Yesus masihan kawasa ka urang muhun ta eta nya ta abi emut ka dinya tapi abi hilapnya ayatna di mana coba ku abdinya urang ditinggal dina Lukas teh Injil Lukas teh nya pasal 10 ayat 18 teh coba teh Injil Lukas 10 ayat 18 kieu unggalna maraneh ku kami geus dibere kawasa pikeun nincakan oray jeung kalajengking jeung pikeun ngelehkeun kakawasaan musuh tur moal aya nu bisa nyilakakeun ka maraneh. Oh ieu cocok pisan karena pengalaman teteh ieu aya nu bade nyilakakeun tapi teu tiasa tapi atos memang tos dikendalikeunnya tapi abi tetap berdoa tos dikenal tos lebet ka abi berarti mohon, kan ngaganggu tapi teu tiasa tapi abi titik sadar abi masih eta emut tiasa emut ka Gusti Yesus emut pisan tiasa emut ngadoa upami nu kasurupan mah moal tiasa nya berarti ieu mung saukur ngaganggu karena salira urang tapi teu tiasa ngawasaan tah eta hebatna Gusti Yesus sabaraha lami tah teteh teh ngaraoskeun eta ngaganggu salira teteh sareng sakedap da kirang langkung 1/2 jam lah abi kasadarna sakedap 1/2 jam kan abi berdoa teh asa sakedapnya nya 1/2 jam ti mimiti angin gitu kan angin terus maju ya 1/2 jam lah abi nelfon ka rencangan terus status gitu abi tos ngadoa dalam nama Tuhan Yesus Joel ieu haneut gitu abi anget-anget pertama mah
anget di dia we tetep anget weh. Langsung abi teh ninggal ieu nya. Tos teu kaku. Mohon ninggal ieu nya. Oh tos teu kaku cek abi. Empat abi teh ka kamar ibaknya nya pawasuh ieu. Terus kadinya deui nya tupang tangan. Kamurang kali. Mohon tupang tangan. Terus abi oge berdoa ukeun perlindungan deui, bilih aya serangan deui kan, bilih aya serangan deui gitu kan. Tos abi teh bobo weh. Pas tabu tibra eta nya tiasa tibra. Uish, Pas tabu genep puji Tuhan abi salamet. Ternyata abi teh masih hidupnya cek aku teh. Nah, terus tos nya abi teh puji Tuhan lah selamat gitu abi. Ternyata abi teh malam teh gitu. Oh aya nu kitu teh. Abi mah kirain teh hanya ceritanya. Ternyata abi nu nyalira ka abi kan. Tos. Tah siangna abi kan sok ngagim dulu. Aku ngagim. Ya, gym. Ya, ngegim aku. Yang ditelepon sehat cenah. Sehat. Ya, sanu nelpon dah ieu. Nya eta. Oh. Anu kamari teh nya. Anu Abi nyarios bade stop lah gitu stop kan. project gitu nya. Sehat, mohon sehat, aya naon? Ah bohongnya sehat di mana? Di nuju ngajim saur abi gitu. Cik sehat mah ka dieu cenah kitu nya. Abi teh ka bumina nya. Tapas. Nyalira waktu sarita atau sareng rencang. Sareng rencang eta. Rencang sami. Nya eta mah kan sok kamu mana sareng eta gitu kan. Sok leres. Abundemen lah dibayar ku abi. Tah teras ka pas dugi ka bumina jual nangis ibu teh istrina teh. Neng cenah. Kunaon? Itu cenah anak ibu cenah. Muntah darah gitu kan. Muntah getih cenah. Ah, maknya aduh cek abi teh ibu nah atuh duka atuh cenah. Ya abi pas duduk teh memang digotong dia nya ke kamar mandi teh diakon gitu nya. Ka anjeunna teh oh. Gitu noelan we deh rencangan abi teh sieun. Hayu cenah urang uih gitu kan. Nya hayu abi teh uih. Nya di jalan teh kumaha mun abieun nya moal cenah. Moal atuh mah nya cek abi teh eleku abi istri cek abi teh. Anjeun mah pameget gitu kan. Moal tenang ngadoa we cek. Da boga ieu Gusti gitu kan. Terus we tidinya abi oh iya. Kuasa Tuhan Yesus itu ada tetap sakit tapi abi terang gitu nah utah getih gitu kan biasa gitu jadi wih deui gitu nya sapatos wih deui kumargi ya itu Tuhan Yesus baik abi teh abi salamet ya ngadoa we nya bersyukur ka Tuhan Yesus masih dikasih perlindungannya kita kan darurat pisan teu aya sasaha di bumi coba kan mun aya naon abi kumaha gitu murang kali abi kan teu mikirkeun orang mah kan ngiriman kumaha kan nah di situ we puji Tuhan gitu salamet waktu sarita teteh gaduh putra sabaraha dua teterangeun mamahna nuju kitu nya bobo ti berapa janten teteh ngaraos aya nu nyerang kumargi sadar teh nya sadar sampean mohon sadar abi tapi abi kaku terus dibuktoskeun deui enjingna eta jalmi teh naros ka tetehnya nelpon sehat henteu teu naon teu kunaon yuk tos hiji buktos aya nu nyerang aya nu ngintu abi mah nuju fitness nuju ngagim gitu kan ka dieu ngagabrug eta mah istrina om ngadoa we abi mah diampuni lah nya tidak ada dendam apa teu aya dendam teh aya naon wios we gitu hebat Gusti Yesus nya urang dipaparin kawasa pikeun nincak oray jeung kalajengking jeung pikeun oge ngelehkeun kekawasaan musuh anu nyerang eta salah sawiosna nya padahal urang kan teu gaduh musuhnya teteh teu gaduh musuh padahal mah nya teu aya da abi mah hoyong beres gitu leres
Artosna Tadi nama hoyong beres gitu. Tapi nu lain-lain. Leres. Ya teh hatur nuhun, hebat kawasa Gusti Yesus. Tah teh saatos teteh ngalaman seperti pengalaman kitu. Pangemut teteh ka kawasa Gusti Yesus kumaha? Semakin dikuatkan. Kejadian teh kan dalam hidup teh aya wae, tapi tetapnya kalau kita berdoanya semakin kagum weh Tuhan Yesus abi teh kitu hidup aya di penta teh aya gitu. Aya gitu nyata gitu. Semakin beriman weh, semakin percaya. Semakin hari semakin mencintai Yesus. Amin. Kawasana langkung aheng. Amin. Di kawasan-kawasan di alam dunia ieu. Hatur nuhun Teh Rini, hatur nuhun kasaksiana ieu tiasa ngiatkeun wargi-wargi urang anu boh nu teu acan kagungan pengalaman eta kedah yakin ka kawasa Gusti Yesus atanapi nuju diganggu ku kawasa eta yakin doakeun ku iman ka Gusti Yesus. Ya, iman. Pamirsa, eta kawasa Gusti Yesus anu mulia anu agung anu dipaparinkeun ka urang-urang sadaya anu percanten ka Gusti Yesus Kristus. Tong sieun naon wae oge anu dipidamel ku kawasa poek teu tiasa nyentuh urang-urang sadaya. Mung sakitu pamirsa, mugia pengalaman Teh Rini Rose tiasa ngiatkeun urang-urang sadaya dugi pamirsa oge teras kiat kumantung kana kawasa Gusti Yesus Kristus anu tiasa midamel sapertos ka dirina Rini Rose. Sakitu Gusti Yesus ngaberkahan. Tepang deui di acara Calakan Salajengna.